we ayeuna ye. Jika milik borong jajanan dibabakan irigasi. Sok tengah racung sanusut jajan ka dieu. Lu geus kami ngontrol heula tuh tukang jupa-jupa. Barang diberewekeun teh alas, sieusina teh para bot dapur barudak. Aduh kan ieu bener-bener sieusina ieu bener-bener lagi pisan. Ai si kami mah hayangna nu si duit 500 juta ya teh mah. Sabeulana teh cilok si Mang Udin cenah teh. Istighfar 50 juta kali barudak kata cilok kuatkeun ka badag kitu. Ya lo mang teh saya ieu badag kieu ngan 5.000-an. Barang dibolokeun teh alas ya aya salah 500 tuh mah. Ya lo mang atuh da kuatkeun ka badag kieu kada ningali sekali mah cilok anu badagna mun sagede kieu pisan. Aduh kan ieu tapi si Mang Udin ieu bener-bener cilokna mending ngeunah. Ngejeliasina teh wawaduka. Teu mending ngeunah pisan. Maju seuntik ke tukang tuh crispy cenah teh. Meuli we teh saporsi hargana teh mung 5.000-an. Orang dibolokeun teh alas ya mending ngepros pisan. Tong ditanyakeun geus pasti nu kieu mah bener-bener gurih dan katulungan. Munur saha teh ke tukang potato twist cenah. Meuli we teh hijian make bumbu keju hargana teh mung 5.000-an. Ai si kami mah 5.000-an teh yang nu panjang nanti dia ka Padalarang bisa teu